pira nitah ngaluarkeun 10% tina tani kitu ge mun teu dihakan hama wereng kajen sawahna puluhan hektar ari ludes hasilna mah pan lain abdi nu kudu ngaluarkeun zakat malah abdi nu kudu narima da eueuh beratna sanyana mah panitah Allah mah lamun urang sadar mah bari daek mikir ceuk Allah teh puasa atuh maneh abdi ridho puasa naon beratna Gusti teu pira sabulan dina sataun untung teu nitah ninggalkeun dahar beurang jeung peuting ge ieu mah ukur sabulan dina sataun bari teu beurang wungkul hakikatna mah minahkeun barang tuang siang ka wengi naon beratna mangga ridho ceuk Allah teh munga haji atuh maneh abdi ridho ibadah haji naon hesena teu pira sakali dina saumur hirup kitu ge lain keur kasararea ukur keur ka jelema anu mampu abdi mah teu mampu teuing boro-boro keur ongkos ka Mekah dahar ge mangi sore henteu isuk sanajan kitu moal disiksa ku Allah da bersyarat ka Mekah mah sanajan abdi Gusti teu init ka Mekah usum tatangga angkat ka Mekah mah pan abdi syukuranana mah dionang sanajan teu nganterkeun jeung teu mapageun ka Batawi pan usum datang ti Mekah mah tatangga korma butut wae mah tepi karorompok cek Allah teh belaan atuh agama kami tadi dia ya awas ya abdi ridho melaan agama Gusti kunaon Gusti melaanana ku duit nu aya di maneh kop keur masjid keur madrasah keur pasantren keur yatim keur piatu mangga da rezekina ge lain nu abdi sok aya nu kitu di dieu tah karasa leungitna teh ayeuna mah cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon Gusti melaanana ku tanaga nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun aya nu masrakeun tanaga keur melaan agama sakalian ngomean kenteng masjid nu bocor ge teu boleh kudu diburuhan wae pan cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon Gusti melaanana ku ilmu nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun belaan atuh agama kami kunaon Gusti ku nyawa nu aya di maneh heug di mana jeung iraha paehna tepi ka amis jeung hareupan paeh teh tadi dia nu ridho leupas nyawa melaan agama Allah asana eueuh gamarna dasanya nama loba jelema nu mungeun ngalakonan salat teh da lain teu percaya kana parentah salat sieun teu pira sieun nyeri cangkeng boro-boro leungit duit jeung leungit nyawa panyakit cangkeng euteup geus keung tah karasa leungitna teh ulah benu ya dijejeleh ku simkuring leungit itu nu pangterumasana teh urang desa nyaeta kulantaran rumasa pabinihan agama teh tadina pabinihan ilmu agama leungit di urang teh leungit pisan Sayyidina Hamzah tepi ka amis kaluar isi beuteung teh pan kungsi Kangjeng Nabi ngawitanana ngimpen heula keluarga kami bakal aya nu jadi modal pangheulana dina ngabelaan agama tepi ka usul pan Sayyidina Hamzah mun tiasa mah ya Rasulullah usulkeun jisim abdi wae nu pangpayuna tepi ka kitu Sayyidina Hamzah teh anu dijarahan ku urang di Uhud simkuring kapungkur tuh sareng Mang Haji jarah di dinya ngingat jelema teh urang Indonesia teh calon jamaah haji anu di Madinah di payunan Rasul jeung di payunan Uhud teh ngingat cendek kunaon mang mani cerik teh ka bina-bina teuing ngangres abdi ningali suhada mulia Sayyidina Hamzah wani nurutan kitu wantun ceuk simkuring sanyana sumuhun di dieu wani sote meureunya da tepi ka Indonesia mah boro-boro wani kitu bet nurutan nyuguhan semah ge teu pati hayang pan huap semah teh dikontrol unggal kecap jeung unggal huap mangga bari direretan bobokona bisi dekok karaos ta leungitna tah leungit pisan tembung di titahna naon ge semun Pak dah abdi ge ridho dititah ku Allah mah kan tenan dina pelebah dititah mah loba nu ridho da Allah mah di mana nitah teu boleh nyadiakeun buruh jadi leungit lillahi ta'ala na teh dumeh inget kana buruhna we nu matak di payunan barudak mah ganjaran teh tong pati ditemong-temong teuing hariwang bisi ngagajleng ibadah nate tina nawaitu lillahi ta'ala kana jual beli jeung pangeran tapek mata salawat sakieu engke bakal babari boga salaki
Geredeg maca sholawat aya ribuna. Geus aya genep 5 bulana becan anu nyampurkeun wae pantungtungna jadi ngewa kana sholawat. Aya ganjaran teh ngan payeuneun barudak tong pati ditemong-temong teuing hariwang. Barudak teh lain barudak umurna, barudak sisirahna. Kaum muslimin anu mulia. Jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah. Semuhunlah ridho abdi ka dititah mah teu kaci teh. Lamun teu ridho dicarek. Sedangkan Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyarek. Ta jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. Boro-boro kana perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana. Aya nu ridho dititah jeung dicarek. Wah. Jisim kuring ge gambarna. Kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh. Nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya. Lamun teu nyaritakeun kegorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak bibir teh. Awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh. Di desa mah. Di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh. Kitu so teh Gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Geuning ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci, abdi ridho ngeureunkeunana. Ceuk barudak lora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh. Tadi saseloki mah 2 seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu ecreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu ecreug jalin. Nya cager eta jelema mah hayang ngajaran teu cager. Di Bandung mah Gusti nu agung Gusti. Tepi ka kitu. Da meujeunna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung cenah. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Kaum muslimin anu mulia. Jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah. Semuhunlah ridho abdi ka dititah mah teu kaci teh. Lamun teu ridho dicarek. Sedangkan Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyarek. Ta jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. Boro-boro kana perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana. Aya nu ridho dititah jeung dicarek. Wah. Jisim kuring ge gambarna. Ceuk kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh. Nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya. Lamun teu nyaritakeun kegorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak bibir teh. Awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh. Di desa mah. Di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh. Kitu so teh Gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Geuning ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci, abdi ridho ngeureunkeunana. Ceuk barudak lora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh. Tadi saseloki mah 2 seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu ecreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu ecreug jalin. Nya cager eta jelema mah hayang ngajaran teu cager. Di Bandung mah Gusti nu agung Gusti. Tepi ka kitu. Da meujeunna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung cenah. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Abdi mah kitu sate Gusti sugan teh teu dicare ku Allah da abdi mah teu terang ayeuna mah geus terang geuning Allah teh nyarek abdi nginum arak teh abdi ridho ngeureunkeunana. Da jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah mun ngalakukeun goreng teh da lain lantaran rek ngabantah kana aturan Allah. Teu nyaho we model urang Arab
sabada Nabi narima wahyu, terus Nabi ngajarkeun salat, terus hijrah ke Madinah. Kapan harita can aya larangan nginum arak, can aya larangan ngadu, can aya larangan utang itung, can aya. Atuh sahabat teh lolobana nu resepkeun nginum arak mah ngageleg-gek we 7 drum sakali nginum. Meureun. Kangjeng Nabi satuju teu satuju ka binabina, dicarek teu dicarek ku Nabi, dan Nabi mah tara nyarek, ari Allah can nyarek mah. Ngan Kangjeng Nabi teh ngeluh ke Gusti, abdi teh teu resep nempo umat abdi Gusti nginuman nu karitu patut. Eta jelema geus cager bet ngadadak hayang teu cager. Jerut we turun panyarekna, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Bejakeun ku Kangjeng Nabi ka sahabat, reketek harita keneh eureun. Eureun ngadadak harita keneh bari sing jarungkal tobat, ceurik lahir batin. Ngan teu dihampelas we peujitna ge. Bakating ku sieun aya tapakna. Tepi ka segruk ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah mangkaning abdi tukang kikituan teh. Kumaha ayeuna geuning Allah bet nyarek? Kumaha ceuk Nabi? Keun bae nu ka tukang mah pan Allah can nyarek. Da aturan Allah mah tara berlaku surut. Poe ieu datang larangan. Ti poe ieu ulah migawe, poe ieu ngarti, ti poe ieu kudu migawe. Nu ka tukang mah teu diitung, dipupus we ku astagfirullahaladzim. Kade cek Allah